para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rayu Salira. Ayeuna teh nincak bagian ka 28. Aduh ampun. Mangga kasugeri kaum dangu di mana ayana. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa ngegemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga urang hanca bae dongengna. Caturkeun kaayan santana nu keur neneangan Usman. Nu maksudna rek diala nyawa pikeun nebus kana kasalahanana. Nu geus ngaroga hala Kartika calon ti pamajikanina. Harita santana nepi ka hiji tempat. Santana ngarahuh lantaran ngarasa capek. Ikoro asa tuhureun bakat tingku hayang inum. Keur kitu kadenge ngerelekna sora cai walungan. Santana curing hak tuluy rarat rere, tuluy lempang muru kerelekna sora cai walungan. Teulila breh katempo hiji walungan herang caina. Santana ngarasa bunga gancang turun ka eta walungan, sarta ngarot sasebeuna. Karasa matak seger tur ta awak karasa jag-jag deui. Sabada nginum eta cai, alhamdulillah nuhun Gusti. Gerentesna bari tuluy diuk dina hiji batu lempar, ngareureuhkeun kacape tas lumampah sakitu jauhna. Keur kaayaan kitu kadenge sora awewe nu menta tulung, santana curing hak tuluy nangtung sarta rarat reret. Deregdeg lumpat muru kalebah datangna sora, barang breh katempo saurang awewe keur diguguyak ku saurang lalaki. Santana curiga goreng yen eta awewe rek dipaksa pirusa ku eta lalaki. Santana teu mikir panjang gajleng santana runcat sarta ngajejeg si lalaki nu keur ngaguguyak awewe teh. Gorentea si lalaki teh ngagorentel lantaran dijejeg ku santana. Santana ngajega tur tangreret ka si awewe nu tetela geulis keur memener pakaianana nu dirangsadana ku eta lalaki. Sedengkeun si lalaki nu tadi dijejeg ku santana ngorejat deui tur tamali ka santana. Barang breh santana apal eta teh tayalian geuning Ki Jabud anak bahna anakna Basuntama nu kungsi nawan dirina. Oi, geuning si laing santana kurang ajar sia. Naon maksud si laing ngalan pamaksudan dewek deuleuh santana? Masih ingat ngaran kula Ki Jabud jago timungkal poleng nu taya tanding deui. Ki Jabud muncereng ka santana. Bagea euy Jabud. Tepung deui jeung kuring. Geuning anger we kalakuan Andika mah purah ngaguguyak awewe. Kumaha bejana euy Bapak sia teh? Teu leungit teu lantaran dewek kabur. Cek santana mutuh matak nyabit-nyabit kana hate. Terjados sia santana. Geus ngahina ka dewek sia. Ngahina ka bapak dewek deuleu. Santana, kamari si laing bisa kabur tina tawanan bapak dewek. Tapi ayeuna si laing moal bisa lolos tina leungeun dewek deuleu. Si laing tantu bakal kojor lantaran si laing anakna musuh bapak dewek. Si laing moal bisa lolos deuleu santana. Masing inget ngaran kula Ki Jabud jago timungka poleng nu taya tanding deuleu. Ki Jabud ambek. Sedengkeun si awewe nu rek diguna sita teh kap harita teh minggir bangun ngarasa sieun tuluy cicing nempokeun nu keur paadu catur. Mojeuna we atuh Andika jeung Bapak Andika mah 11-12 atuh euy. Jeung deui hinaeun batur lantaran kalakuan teu parok jeung umum. Jelas we dina ku batur ge pantes we da kalakuanana. Hinaeun batur atuh. Cek santana deui mapanas ka Ki Jabud. Jados ya, tampanan ya santana. Bangun geus teu tahan nafsuna. Ki Jabud harita kena saleber ngirimkeun panarajang ka santana. Leureupna meuni silat ngancam beungit santana. Mun santana kurang-kurangna pangarti mah dina ulin silat. Wah, geus moal henteu meureun para mitra. Santana kabinangan ku teulan Ki Jabud. Lantaran memang tenggelan Ki Jabud kacida cepat turta tarik bubuhan saurang jago. Tapi da santana geges nyangking pangarti ti bapana. Serangan Ki Jabud ukur dipicin ku cara ngelokeun sirah. Ku ngalantaran keuna ngablesatna serangan Ki Jabud.
harita keneh para mitra ngageblos serangan Kijabud teh dengan Kijabud nyampai dina tak-tak Santana rikat newak dengan Kijabud serta dibalo nu maksud rek ditotongkeun. Tapi da para mitra Kijabud ge lain jawara sakatiga karasa kitu teh Kijabud ngarti tuluy nuturkeun gerakan Santana sarta malin gerakan Santana puguh Santana kabawa ku tanagana sorangan. Hal eta digunakeun ku Kijabud suku ngael suku Santana tumerapna Santana harita teh ngagubrag niban lemah. Nempok itu Kijabud rikat muncat nu maksud rek ngahanca dada Santana kusukuna nu keur nangkarak bengkang. Ngan untung Santana sadar kana eta bahaya tuluy ngagolente manehna harita teh ngagorentel harita teh para mitra beleg suku Kijabud harita teh para wargi sadaya harita teh langsung manehanana kena kana tan korejat Santana gancang hudag lantaran bisi dipino di ku Kijabud. Sandana najan kumaha silaing muamahi ngalawanan pangarti kula deuleu. Kula geus nyaho nepi ka mana tahapan pangarti silaing. Nu jauh aya di sana pun pangarti dewek deuleu. Dewek tangtu bisa ngarebeuhkeun silaing sia Sandana. Masih inget ngaran dewek Kijabud jago timungkal poleng nu taya tadi. Cek Kijabud nepak dada. Kajeun lah sok sanajan make samping poleng teu naon-naon dewek mah. Sok lah pokona mah. Ulah waka ngahuntu sia Jabud. Geura buktikeun heula yeuh. Saha nu pantos disebut lalaki di antara urang duaan. Nah ilaing. Yeuh, nu ngaran Kijabud nu sok make samping poleng. Sok geura maju sia. Dewek geus teu sabar yeuh hayang ngancurkeun anak buah Suntama saurang penjahat ya. Cik Santana ngahaja nyungkalkeun amarahna Kijabud. Jado sia Santana. Wani-wani ngahina bapak dewek dulu. Kijabud nyenta. Panona beureum nandakeun ambek kembali jeung nyaritana tara leupas ti kecap haram jadol. Seak Kijabud teh nyerang deui ka Santana. Dua peureub butmet ngarakan awak Santana. Cileng-cileng Santana luncat ningkahan serangan Kijabud. Nu sakitu ngabahayakeunana. Seak Santana malik nyerang nu maksudna rek ngahanca gado Kijabud. Tapi Kijabud ngarti suku ngageser ka kenca ningkahan peureub Santana nu rek ngahanca gado atuh peureub Santana ukur ngahakan angin. Kijabud demikeun kasempetan nu hade. Seak cabrod dada Santana kabeunangan ku peureub Kijabud. Bangkieun Santana rada ngabangkieun lantaran kabeunangan dada ku Kijabud. Kijabud dengan tep Santana nu keur ngabangkieun dipino. Sukuna nyeleber ngarah kana awak Santana. Ku waktu ieu Santana bisa keneh ngawasa kasaimbangan awakna. Kep suku Kijabud ditewak sarta dibedoal disakalikeun. Bari jeung ngalabuhkeun awakna. Kaleong Kijabud gagaleong para mitra. Ru Kijabud teh harita hudang harita para mitra namru Kijabud. Barang hudang mah bareng jeung Santana duanana papada embung di bongohan. Santana mencrong bari narik napas panjang. Narik napas 2 kali. Santana harita teh ragrag kabeunangan ku serangan Kijabud. Memang Santana ngaku dina hatena yen pangarti Kijabud aya di saluhureun pangarti dirina, tapi Santana geus kagok asong. Cek paribasana kagok borontok kapalang carambang, lajan kumaha dirina baka tuluy ningharipan Kijabud. Jabud, sok dira ebrehkeun sakabeh pangarti andika teh atuh. Elmu andika naon tan wane disanghareupan ku dewek. Yeuh, sok dira kaluarkeun. Ebrehkeun pangarti teh. Santana ngahaja ningkalkeun ambekna Kijabud. Puguh disitukeun teh Kijabud ambekkeun hauk nyentak. Jado sia Santana. Bener-bener silaing kudu dipodaran ku dewek deuleu. Saha jalma nu ngahina ka kaula nyawa tarohanana deuleu. Masih ingat sia ngaran kula Kijabud. Jago timungkal poleng nu taya tadi. Ngaso heula para mitra anu mulia. Ngaso heula ngaso.
Jadi kebiasaan para mitra bikin kijabudna di mana nutup omongan sok nyebutin. Kijabud jago tinung kapoleng upaya kami. Harita santana tuluy ngajalan. Nyaho kuring nyalahan kate. Ya, jago tukang malingnya samping poleng. Jago maling nasi ka awewe. Kambing samping poleng lah. Elah, lain jago tarung anu sama kijabud. Santana. Gados ya. Modar ke santana. Kijabud. Yang kijabud lincat bari jeung suku katurunan nyeleber ngarah kana beungit santana. Kulang santana luncat ningkahan serangan kijabud dengan matak aneh puguh ge. Lantaran basa serangan gajah teh kijabud ukur notosun inung suku kana taneuh ngalantaran teh. Nya belesur deui awak kijabud kalawan sukungan kam deui awak santana. Puguh we santana kaget. Teu nyangka yen kijabud ngabogaan gerakan sacepet kitu. Untung santana lain jalma bolosrong, gancang santana ngang harita teh dengan ngarag-ragina awakna bari jeung suku nyape suku kijabud. Ngan mata heran lantaran suku kijabud teh bangun anu aya mataan. Kulang luncat bari ngajurang. Datana nya nyelebarkeun peureup kana beungit santana. Untung santana ge teu kapalingan rere. Santana mikeun beungit bari jeung ngalampu harita teh peurupna nyeleber. Ngahanca dada kijabud. Jebet dada kijabud kabungan. Tapi bangun teu karasaeun ku kijabud teh. Sokomo kijabud bisa malik nyerang ka santana. Peurupna ngalayang kana dada santana. Jebet santana teu kabunangan. Hapunten. Santana kabunangan. Oloyong santana ngoloyong. Kijabud teu ngantep. Ngoloyong disusul tepus ku tajongan kana cangkeungna. Jebet cangkeung santana kabunangan deui bae. Bruk daek tu daek santana rubuh deui bae. Tapi teu lila santana gancang ngonea deui hudan. Manehna ngoregat tapi barang malik teh langsung dipapan ku perut kijabud nu keker. Jabron beungit santana kabunangan deui. Bruk santana rubuh deui. Santana namru dina lemah. Kijabud bangun garang, nyarek ngalampuskeun nyawa santana. Mikir nangkuban teh maksud ngarek dipilo. Kijabud metakeun leungeun nu maksud rek metakeun ajianana, pikeun ngalampuskeun santana. Tapi kaburu meledug hiji hasip anu muru ka lebah awak kijabud. Satuluyna hasip bodas teh ngabeledug gigireun kijabud. Bareng jeung kitu karasa kijabud betas aya rantai nu nalikung kana leungeun jeung suku. Kijabud ngarasa riwah lantaran ngarasa kaget tuluy metakeun leungeun jeung suku. Tapi aneh lantaran nu nalian tebet asa maguhan waktu dirina gerak. Kijabud nafsu tuluy leungeunna usaha pikeun ngalipaskeun eta tatali gaib. Hanjaka saban gerak saban beuki tarik bae eta tali gaib teh maguhan. Keur kitu katempo saurang lalaki kaluar tinu bala sedengkeun atuh hiji mojang basa nempo aki-aki katuluy ngilili nyampeurkeun bari cumarita. Aki anu abdi tiwas aki cuk eta mojang bari cumalima nyarita ka apinya. Yos nyai deui. Yos Maryam. Teu kudu sedih, pokoknya mah ye Maryam. Pokoknya mah teu kudu sedih, aya aki. Si aki bari ngucapan bukti mojang nu kesebut hama Maryam. Para mitra anu moya harita teh sanes Haryani urang teh. Abi teh tambah cilaka aki pangti kabujang katulungan ku ieu jami. Cek Haryani bari nunjuk ka santana. Santana manggut ka si api. Hatur nuhun Kang salira tos nyalametkeun abdi dina kasarakahan ieu jalmi. Pokna karek bisa ngucapkeun nuhun ka santana. Si api ngareret ka santana. Ret ka Haryani pok si api sumarita. Ya kumaha nu mikirna sareng naon sabenerna nu kalaman ku hidup teh deui. Pok geura caritakeun ka aki atuh. Jak-jakan we caritakeun ka aki. Pokna. Ieu kawitan nama apinya Cek Haryani.
satuluina Haryani ngadongengkeun lalakonna nu cenah masa tadi nama dirina kirim musihan pakaian jeung pakaian manehna jeung si Aki karena gesruk nyusih salah sahiji pakaian teh aya nu pali tuluy diudag ku Haryani tapi lantaran kaina rada pari nepikeun ka jauh Haryani ngudag-ngudag pakaian nu pali keur ngudag-ngudag pakaian nu pali teh ujug-ujug karasa aya nu merah tukangeunana nu satuluyna dirina dipaksa ku eta lalaki rek dipake rek dipaksa pirusa artinya eta geus kitu aya nulungan eta santana itu dongengna Haryani kasih api si Aki jeung santana olohok harita bari ungut-ungutan para mitra sadaya ngaso heula ngaso Mitra anu mulia harita sabada Haryani ngadongengkeun pangalamanana ngadongengkeun lalakona para mitra kasih Aki si Aki jeung santana olohok bari ungut-ungutan ret si Aki ka santana pok tumanya nuhun kasep hidup tos nyalametkeun incu Aki tina pangrogahalana ieu jalmi nuhun kasep nuhun cek si Aki nganuhunkeun ka santana kituna tacan ngareret kaki jabud nu ditalikung ku rante gaib sami-sami Aki da saleres nama ieu teh mung saukur kaleresan wungkul Aki kaleresan abdi nuju ngalangkung ka dieu nguping jalmi nu nuhunkeun tulung nyetras abdi ka dieu ceuk santana Aki sia lepaskeun kula deuleu ieu dina rante gaib si laing ieu buru-buru lepaskeun mun teu dilepaskeun si laing bakal ditindak masih ingat kau langaran kula Ki Jabud jago ti muka poleng nu taya taning deuleu cek Ki Jabud sok sanajan manehna diringkus ku tali gaib tetep we mun cereng ka si Aki ambokna masih keneh gede ret si Aki ge santana ge jeung Maryani ngareret ka Ki Jabud pok si Aki cumarita Aki ge nyaho andika teh Ki Jabud anak si Sundama pang-pangnya mani kage jago ngan jago tukang nyingkap-nyingkageun nu make samping boleng cek si Aki sarua ngahina tetela apaleun ka Ki Jabud si Aki ge wah kurang ajar sia kaula bener deul anak Basundama kegedug jago ti mungkal poleng masih inget kaula ngaran Ki Jabud jago ti mungkal poleng nu taya taning atuh mun kitu mah moal dilepaskeun ku Aki teh sabab mun dilepaskeun ayeuna mah taya hartina engke we dilepaskeun ku bapa engkeu ye ku bapa nikah engke bapa nikah ge bisaeun wayahna nikah ku Aki dianjeurkeun deui nya ka hareupeun bapa nikah tunggal mulang ka ditu bari nya ge rek naon ngajejentul we di dieu mulang ka ditu cek si Aki bari nyarita kitu si Aki ngangkatkeun dua dampaleungeun tuluy diulang-ulangkeun kana palebah awak Ki Jabud aneh tina dua dampaleungeun si Aki kaluar haseup atuh tuluy maju kana awak Ki Jabud nu masih keneh dibeungkeut ku rante gaib eta haseup tuluy ngabuleun awak Ki Jabud satuluyna awak Ki Jabud saperti diangkat ku eta haseup nu ngabuleun awakna mumbul kaluhur satuluyna nyewot cepet kawetankeun nuju ka palebah lembur mungkal poleng bari samemehna Ki Jabud dibawa ku eta haseup teh si Aki nyarita deui bejakeun we ku Anika yen Anika papangi jeung si Aki itu nu ngaran Aki Wirahastra pokna santana jeung Haryani papada mencrong ka Ki Jabud anu dibawa ku haseup atu bobodas nu mawa Ki Jabud pikeun dianteurkeun ka mungkal poleng sanggeus Ki Jabud jauh mapok si Aki ngaran Aki Wirahastra teh cumarita geus geulis kasep teu kudu olohok wae keun Ki Jabud mah ku Aki geus dianjeurkeun ka bapana
Yuai nama ulang-ulang kasep. Yu urang kasaung Aki geura ditolong geura yu. Kadi itu geura yu. Cek si Aki ngajakan ka Santana. Satuluina tiluanana lalempang muru katonggohkeun. Santana lempangna ti tukang nuturkeun Aki jeung Haryani. Teu lila anjog ka hiji saung nu cukup gede. Bus tiluanana arasup ka eta saung. Tuluy gukgek dariu. Haryani hideng nyadiakeun susuguh pikeun tatamu. Sabada rareureuh mah pok si Aki tumanya ka Santana. Sakali deui Aki teh kalindangan nuhunkeun nya ka hidup. Anu geus nyalametkeun incu Aki, tapi Aki teh rumah satacan apal ka hidup. Saha saleresna hidup sareng timana kawin? Sareng naon saleresna kaperluan hidup pangna aya di ieu tempat? Cek Aki Wira tumanya ka Santana. Atur nuhun Aki, abdi enggal ditaros ku Aki. Upi wasta mah abdi teh Santana, kawit mati pakuwon karang kamulyan. Upi pangna aya di dieu abdi teh ngahaja mios ti rorompo. Maksudna mah hoyong nyiar luang we sareng pangalaman. Geusan pibekleun abdi. Tah kitu singket nama Aki, cek Santana. Terus terang ngabejakeun ngaran jeung lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Ngan perkara tujuan kumanehna disamunikeun alias dibunikeun. Jantan hidup jadi karang kamu ya. Bo kuning tebih hidup tehnya kasep. Cek Aki Wira bari ungut-ungutan pok cumarita deui. Ke. Aing ngadenge karang kamulyan teh. Aki teh sok inget zaman baheula. Aki teh boga kene ieu. Boga kawawuhan di karang kamulyan teh nyatana Ki Arya diparangin. Anu cek beja mah cenah ngaheuyeuk dayeuh pakuwon karang kamulyan. Ke. Hidup teh beh manaeun kiku tempat teh. Cek Aki Wira tumanya deui. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Barang harita Aki Wira nanyakeun lembur matuh Banjar Karang Pamidanganana ka Santana. Bari nanyakeun beulah mana cenah kiku patempatan teh. Atuh Santana harita teh para mitra sadaya ngajawab satara basna. Pamiji percanten mah eta teh pun bapa pisan Aki, ceuk Santana. Ya Allah Gusti nu Maha Agung. Orang ieu teh anakna kini parangin. Nuhun atuh kasep nuhun geus ditepungkeun jeung Aki di dieu. Orang teh geuning ieu teh sasat anak sobat Aki, cek Aki Wira. Neuteup ka Santana. Sedengkeun Ari Haryani teu milu nyarita. Ukur ngeluk tungkul bari jeung juru panon maling reret ka Santana. Nu memang gandang memang hade wanda hade rupa Santana teh. Harita teh kewas para mitra pantes. Leuwih gandang batan pamuda malah batan pramuda. Malah boa cenah para mitra tanding jeung bandara mah. Da pugu boh Santana boh bandara papada sembada turta kasep. Sedengkeun pramuda mah awakna leutik ngan pramuda meunang dina kumis wungkul pok si Aki cumarita deui. Nuhun kasep nuhun. Geuning hidup ya anak gegeden dayeuh. Dayeuhna Aki rek nerangkeun. Ari Aki teh ngaran mah Aki Wira, Wirahastra ngaran lengkepna. Ari teh intu Aki ngaranna Haryani. Ceuk Aki bari nerangkeun. Santana ngareret ka Haryani nu pareng Haryani ngareret ka Santana. Trep opat panon bantrok ser cenah. Kana getih masing-masing para mitra karasana teh meuni asanya. Luk Haryani tungkul bangun teu kuat padu teuteup jeung Santana, sedengkeun Santana ngarengha. Waktosna se. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra, carios nyambung
nuju duana nyaeta Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Rayi Salira dina bagian ke-28. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.